Punten Haji. Nah sari teh. Salam atuh Kak Haji. Penting ya Pak Haji pakai kaos. Nanti kalau salam dehnya. Ampun, ieu mah. Ayo, apa-apa. Ari bukan itu kan, cenah lain urang teh kudu make eta lain make lip gloss. Alis. Teuing atuh kumaha? Urang teh kudu make naon wae atuh. Disenso didangdanan disenso. Mangkilang momoin mata bisa dihalis kumaha atuh sok bengkok sabelah apa mau dihalis teh. Tenang, aya si Uyuy di halis mah nya yuy. Gerak kalah nang hulang ditanya teh. Ai maneh ngarengekeun teu tadi teh urang ngawangkong teh. Ieu. Naon ieu teh? Ih, apa kita digakeun bahas yang fashion show isukan? Oh. Ai maneh duwag suganya. Kabahas naon ieu teh? Ari maneh? Sok ngekon. Daripada mikiran si Uyuy teh fokus urang diajar make apa-nya ah. Ieu. Sok lieur mikiran si Uyuy mah. Mantap ah. Tetang diajarkan. Oh, Barang enak kurang kuat. nah kemana si Uyuy? Si eta mah pit omongeun. Coba tinggal makan son. Uyuy. Hayo cara make up teh. Sia mangan tinggalin aku naon? Arek naraon di dieu? Panarek diajar make apa? Oh, heueuh. Itu cengiran. Mana make up nak? Oke heula. Ari maneh kunaon kuat ikan leuleus liat kitu sia teh Uyuy. Yo. Oh, iya. Demi mah. Coba. Iya. Bah, boleh beak kain. Ya jangan naonnya. Jangan klikkan bulu mata cincin. Ya teh ke makanan. Sok copekeun. Nah, benar. Gara-gara ucing make up jadi berantakan ya, Duh. Kan aku jadi kaget. Alus teu. Alus teh karena urang barudak. Geus alusan dandanan urang ieu sarua teu. Aku udah gak kelihatan sembab kan, guys. Gelis teh urang dah. Cantik. Geus asar dah kuan hinit ngaji ya. Ayo atuh. Apa nih oke Tuhan? Santai kali urang ngaji hayu. Wah, bersih ya. Makan yang jalan-jalan haji ya tuh. Geus kaset jigana ya. Punten. Nanti marana tuh setengan baru balik wae. Astagfirullahaladzim nasihat teh eta teh kuat kararitu. Nanaonan atuh saria teh? Astagfirullahaladzim eta kalakuan. Nantah haji. Nantah haji mah cantik. Pakai doa cantik ah. Hari itu malah liwat. Kalian siap salam. Masa
Ampun. Salam heula ye ka Haji. Kumaha ieu teh?